nyaritakeun masalah naon nu disumputkeun dina hate eta teh sok tembong dina kalakuan sapopoe. Jadi artina cerminan kalakuan hate teh pasti nemrak jeung dina awakna, ku hal sakitu moal bisa dibohongin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu hadzal kitab rahmatullahi alaih. Mula seuleuh ka tukang dawuhan Imam Abu Hafsin radhiyallahu taala anhu bahwa halusna adab-adaban zahir eta teh jadi ciri kana halusna etika batin. Sakumaha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dadawu lau khosya'a qalbu hadza khosya'at jawarihuhu. Lamun jelema ieu khusyuk alias anteb hatena maka khusyuk sakabeh anggota badana. Wakila dicarioskeun aya kajadian saeutik wal lamma waroda Abu Hafsin al-Iraqo jaa ilaihil Junaidu dina waktos sumping Imam Abu Hafsin ka Irak. Jaa ilaihil Junaid, Imam Junaid mayun nyumpingan ka anjeunna. Faro'a ashaba Abi Hafsin wukufan ala ra'sihi. Arifek ya Imam Junaid ninggal sahabat-sahabat Imam Abi Hafsin nuju ngaradeg di payuneun ya Imam Abu Hafsin. Di payuneunana saridakep ya tamiruna bi amrihi serjat sumun dawuh ya tamiruna teh sumun dawuh sadayana kana piwarangan Imam Abu Hafsin. La yuhti'u ahadun minhum sehingga teu aya anu salah saurang oge teh eta sahabat-sahabatna. Atuh tos kitu mah Imam Junaid teh kaget. Faqala atuh cumarios doan Imam Junaid ya Aba Hafsin adabta ashabak adabal muluk. Wahai Abu Hafsin, anjeun geus ngadidik ka sobat-sobat anjeun sacara ngadidikna raja-raja kapanggawanan gitu. Faqala atuh Imam Abu Hafsin teh dadawu ngawaler la ya Abul Qasim. Henteu kulan henteu abdi teu ngadidik kitu he Abul Qasim. Walakin tapi kieu eta teh husnul adabi fid dhahir anwanu adabil batin. Hadena adab-adaban dina zahirna eta teh netelakeun kana adab-adaban batinna. Pangna kitu teh aradab we eta mah. Berenanda batina atuh da beraresi nya saridakep we teu wani ngopepang da malum meureunna di payuneun guru atanapi di payuneun jalmi anu dimulyakeun ku Allah sehingga aranjeunana teh ajrih di payunan Imam Abu Hafsin. Apana eta teh ulamana Allah teu nilik kana kajelemaanna da jelemaana mah naon bedana. Nah tu make dihormat-hormat apa anjeunna teh ngagem kana ilmuna Allah. Ari Allah sangat menghormati kana ilmu atuh jalma nu ngabogaan ilmu Allah
dihormati ku Allah maknya urang salaku babaturanana betengah hormat jeung teu ajrih di payuneunana gitu hebatnya etika teh kitu kunaon nepikeun ka sembah depong teuing anjeun maka guru teh dabongan eta guru mere ilmuna Allah jadi kuring teh sembah depong teh lain kana kajelemaanna tapi kana rahasia nu dititipkeun ku Allah nu aya di anjeunna nyaeta ilmu gitu sehingga Imam Junaid ge gitu narosna nah ieu teh ku anjeun dididik kitu sanes eta mah nemongkeun we adabna zahir teh apanan tanda adab batinna kitu cenah kultu dauhan anu nyarahan ieu kitab ceuk kami wa akadu min dzalika leuwih muakad tibatan kitu leuwih kokoh jeung leuwih kuat deui naon ay ya'rifal muridu nafsahu jalma nu ngarep-ngarep kauntungan akhirat mah kudu nyaho kana kaayaan dirina wa yakuna min amriha ala basiratin jeung kudu aya kudu bukti manehna teh tina urusan-urusan dirina jeung nafsuna kudu aya dina basirah jadi jalma anu mengharap ridho Allah mah urang teh kudu waspada kana kaayaan diri urang wala yankhadi'u bima yatawahamuhu min solahi sariratihi duna alaniyatihi ulah katipu kumaha ulah katipu teh ulah katipu ku perkara-perkara anu sangkaan manehanana cukup min solahi sariratihi memeres ati we wungkul duna alaniyatihi tanpa memeres awak eta teh katipu sok aya apanan kan bae lahiriah nama kitu ge nu penting mah hatena we soleh cenah sok aya kitu kan atuh eta mah katipu fungsi kejadian dongeng setik nu kaalaman ieu mah hiji mangsa nyemah eta jelema anu disemahan teh jelema anu jadi tokoh boh di masyarakatna boh dina agamana datang ka dinya teh mun teu salah mah pabebeurang hari nu aya manehna we jeung budakna urang teh assalamualaikum waalaikumsalam tuluy asup ka imahna disuguhan ku budakna ari budakna teh parawan gulis naon sababna awewe lamun lalaki mah moal disebut gulis ari pas nyuguhanna teh budakna teh kaos oblong kaos biasa calana sakieu tah sana pentur nah buuk teu ditiung teh pas nyuguhan teh kumaha baju zaman ayeuna teh barudak terus nyuguhan bapana mah rada uluman aliman we teh aduh nah si neng berenang teh di baju heula nyuguhan we masalahna lain kasih akasih bena masalahna kan ketemu nya gancangna carita ngobrol lila-lila kurunyung weh nu jadi inungna atuh inungna oge ngilu nimrung meureun rumasa nya weh ngomong ceuk inungna teh duh punten Pak Ustad cenanya pun anak mah da kitu atuh da pakaianna teh komo bari di imah mah hari keluar mah tage bunyi ngan dari di imah mah kitu we eta teh samrukanana meureun babaturan biasa we cenah urang Pak Ustad teh tong kitu sami we cek teh kitu hari kitu kumaha sumuhun hapunten
keun we da budak mah eta mah kitu nu penting mah asal soleh we cenanya hatena cenah kitu cek manehanana teh asal soleh we hatena keun bae buh mah katingali ka ditu ka dieu oge kelek ka tembong jeung sajabana meureun kitu cek abdi teh jawabnya sekalian da teu asa jeung eta mah langsung we dipokeun cirina jelema soleh atina teh baleg pakaianana geus kitu cirina jelema soleh atina awakna moal nyieun dosa kitu ieu mah ari atina dia soleh-soleh ari awakna ka managa tah matak di dieu ulah katipu hayo we memeres jero ari luarna awakna maksudna lahiriahna teu diperhatikeun faman idda'a biqalbihi ma'rifatallahi ta'ala wa mahabbatahu maka sing saha wae jalma nu ngaku dina hatena teh watina teh ngaku kuring teh makrifat ka Gusti Allah geus ngaku kamarifatan ka Allah ngaku mahabbah ka Gusti Allah cinta kuring teh ka Allah tasa jalma nu ngaku kuatina ngaku makrifat ka Allah yakin ka Allah cinta ka Allah walam tadhar ala zahirihi sementara teu tembong dina lahiriahna naon samaratu zalika wa atharuhu buah-buahna itu kamaripatan jeung mahabbah ka Allah teu katembong jeung tapak-tapakna ge teu katembong memang naon wae buahna teh tah ieu dek dibejakeun ti antarana minan lahaji bi dzikrihi tah sok mun kumata kumandel ka Gusti Allah ku zikir ka Allah hatina teh apana ieu buahna tina atina nu marifat buahna tina atina nu mahabbah ka Allah manehanana teh ieu pasti muntang sarayana ku nginget-nginget Allah zikir artina omonganana omongan zikir moal aya omongan teu bae iki mari ngaku marifat ka Allah ari omongan pikeun nyerieun jadi we dinaon dabongan ngomong pikeun nyerieun jadi we digugudra ku sarerea mana dai wal musara'ati ila tibai amrihi tapak jeung buahna ma'rifatur mahabbah teh sok gancang kana nutur piwarangan Allah artina terus tunduk patuh kana piwarangan Gusti dua mana dai wal i'tibati biwujudihi nah hayang ayana ittiba ka Allah teh hayang bukti we ye teh tumut ka Gusti Allah teh hayang bukti nyaan wa atuh saya mengusahakeun lebihkeun kata aya waktu anu nyase dia berusaha terus hayang nutur-nutur we kana piwarangan Allah teh urang teh pan boga pikiran maknya piwarangan RT ge digugu piraku ari piwarangan Allah teu digugu panan pagawe makomo ni ngagugu pisan kadunungan teh nya ngagugu no sana sieun teu digaji ari mang Allah teu ngagaji kitu tuluy naon deui wal istibsyari inda yaqini syuhudihi ngarasa bahagia bunga dina nalika yakin nyaksi Allah yakin urang rek musyahadah ka Gusti Allah teh rek syuhud kitu duh yakin tambahna deui wal firari minal qawati isyagilati anhu jeung sok nyingkahan jauh kabur tina sapirang-pirang
rintangan-rintangan nurek nungkulkeun cul Allah kagiatan-kagiatan nu mohokeun pangeran mah dijauhkeun bae dijauhan urang we nu nyingkah kitu cenah aya keneh aya di antarana deui wal idrabi anil wasaitil mubidati minhu jeung deui naon cenah seta buahna teh idrob balik we ngabalik paktakeun geus kurang mah ngabalikeun tina wasilah-wasilah tina cukang-cukang lantaran nu matak ngajauhkeun ka Allah pokona mah naon bae hal-hal anu matak ngakibatkeun jauh ka Allah wah geus diidrob balikeun ka ditu nyingkah ngabalieur hartina ta eta buah tina makrifat jeung mahabbah ka Gusti Allah tah lamun jelema ngaku ku hatena aing teh geus makrifat ka Allah aing teh mahabbah ka Allah tapi nu bieu eueuh nu diitung sababaraha hiji bieu eueuh bahwa kadzabun fi dakwahu muttakhidun ilahahu hawahu nu kitu teh pembohong besar wah tukang wadul nu kitu teh ya mah nyarekan urang-urang ya tukang wadul ngawadul we fi dakwahu dina pengakuanana muttakhidun ilahahu ngajadikeun pangeran manehna teh hawahu ku kahayangna jadi pangeran teh kahayangna nafsuna eta pangeran manehanana mah cirina dan nu digugu teh kahayang we ngumpul nu digugu teh kitu karesep nafsu ngaran-ngaran aturan pangeran nomor 2000 eta we kitu tah eta teh sarua jeung ngajadikeun nafsu jeung kahayang teh dijieun pangeran Allah gitu fa in kana mausufan bi adadil hadhil khisal munharifan bi dhahirihi an jadatil itidal lamun aya ayeuna bukti jelema teh kasifatan kuno lalawananana ieu kabeh nu tadi lamun kasifatana kula lawananana anu jadi buahna maripatea tadi mah apanan rindu kana zikir ka Allah lain seta mah rindu na teh kana zikir dunya tadi mah panan gagancangan kana nutur-nutur piwaranga Allah ayeuna mah lain gagancangan kana kabur tina piwarangan Allah kitu da munharifan bidhahirihi an jadatil itidal mengkol manehanana ku zahirna ngabalieur tina alus-alusna kaiktidalan alus-alusna kaadilan kasaimbangan lamun teh mah leuwih rucah ngaku geus marifat ka Allah ngaku mahabbah ka Allah ditingali kalakuanana leuwih rucah fahuwa fi da'wahu akdzabu maka dia dina pengakuanana leuwih bohong deui tibatan tadi naudzubillahi min dzalik wa haluhu lin nifaqi wasyirki aqrabu tingkah laku saeta mah kana munafik jeung kana kamusyrikan eta leuwih deukeut pang deukeut-deuketna kana munafik pang deukeut-deuketna kana musyrik kitu naudzubillah tapi kadinya nya ulu berat atuh jadi atuh kumaha kudu ngaku kamahabah jeung marifat teh lain kudu deui wajib tapi da buktina pan urang teh kieu tong diaku si acan berarti kitu we atuh da berarti urang teh acan nah atuh lamun kitu moal lain moal eukeur ngeureuyeuh ieu ge diajar kitu jadi eukeur dinaon cenah keur diajar
Qala Syekhu Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu anhu. Tambahan deui kagoknya ngadawuh Imam Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu ta'ala anhu, qad ja'alallahu ta'ala wasfal kafirin, Allah parantos ngajadikeun sifat-sifat jalma kafir annahum idza dzukirallahu wahdah fi syai'in, bahwasanya nyana jalma kafir mah di mana-mana disebut-sebut Allah hungkul teh dina sagala rupa perkara ing qobadot qulubuhum mureng kedda atina. Lamun ayeuna kajadian wah ieu mobil HD ieu teh buatan si anu cenah kitu lin cek urang teh ieu kersana Allah hungkul nu nyiptakeunana teh itu mau ukur sabab lain ku si eta. Pasti si jalma kafir mah murungkeun cuk saha menang Allah justru menang pabrik anu tah kitu kan. Ieu teh pagawena si anu menang profesor anu menang insinyur anu kitu meureun nyebutna. Tah kitu kafir mah la yu'minuna bil akhirah teu iman wa karihu jeung ngewaeun kana kitu teh wa kaliwatnya wa idza dzukira ghairuhu fi syai'in ta jeung di mana-mana disebut-sebut salian ti Allah fi syai'in dina sesuatu wah ieu mah rudal buatan anu wah ieu mah merek anu teu disebutkeun Allahna parihu kakara bahagia. Lamun disebutkeun ieu teh meunang Allah gitu kan cuk saha. Nah itu watak saha eta watak jalma kafir. Wa ja'ala min nu'utihim sareng Allah ngajadikeun sifat-sifat maranehanana teh annahum bahwa maranehna itu idza dzukirallahu ta'ala bi tauhidihi wa ifradihi lamun disebutkeun Allah taala kalawan tauhidna Allah sareng nyalirana Allah bi syai'in terhadap sesuatu ngungkul we ku Allah lain make leungeun jelema lain make leungeun itu lieu da leungeun jelema ge meunang saha meunang Allah tah lamun dikitukeun teh kumaha maranehanana gomitu dalika akhirna kumaha eta bumitut jadina teh samutut we maranehanana teh kana kitu hartina nolak nyaperekeun maranehanana kadinya wa karihu jeung ngewaeun. Tapi wa idza usyrika ghairuhu mun salian ti Allah na direjeung-rejeung fi dzalika dina itu barang sodaqu bihi kakara maranehanana ngabenerkeun. Oh ieu teh bala-bala buatan Mang Nurdin. Lah iya menang Allah hakikatna mah ngan ieu teh make jeung menang Mang Nurdin eta make jeung menang Mang Nurdin. Tah kitu cenah kakara dinyakeun tah eta teh watak saha kafirin. Lain watak urang darulin ya mah watak saha kafirin. Faqala ta'ala maka ngadawuhkeun Allah taala wa idza dzukirallahu wahdahu isymazzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah di mana-mana disebut-sebut Allah hungkul maka ngarasa susah hate-hatena jalma-jalma nu teu iman ka akhirat bingungeun jalma nu teu iman ka akhirat nah kitu menang Allah hungkul kitu bingungeun tah jalma anu teu iman ka akhirat mah. Tapi wa idza dzukiral ladzina min dunihi di mana-mana disebut-sebut nu salian ti Allahna idza hum yastabsyirun kakara weh marah maing geus dikitukeun oh ieu teh meunangan kitu marah maing padahal kabeh ge kajadian hade goreng hakikatna ku saha ka Allah. Wa qala aidan Allah dadawu deui dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah tuh hari itu teh aranjeun mah ye bi annahu bahwasanya nyana idza du'iyallahu wahdah
di mana disebut Allah wungkul, di mana dipanggil teh Allah we wungkul, kafartum aranjeunna maka kufur. Wa yusyrak bihi lamun dimusyrikeun mah ya dibareng-bareng ka Gusti Allah teh tu'minu kakara we percaya gitu. Nah maka disebutkan kafir sia wal kufru ari kafir teh atagdiyatu pan kafir teh hartina kakupuran teh hartina katutupan pikiranana teu muka nu aya naon nu dina pikiranna katutupan kuno aya dina matana kitu lain sambukanana menang si eta kitu teu apaleun hakikatna model kumaha disebut teh kufur. Wasirku ari nu disebutkeun syirikna musyrik teh ngarejeung-rejeung al-kholatu nyampurkeun pan eta maksudna mah kieu annahu yukhallitu bi dzikrihi sanyanyana manehna mas dicampurkeun ku nyebutkeun Allah teh ya naon dzikru siwahu nyebut nu salian Allah artina kudu disebut wae sabab teh teu dianggap sabab eta dianggapna hakikat padahal eta mah sakadar sabab ari keur nu iman mah teu mamawa sabab ge teu masalah kitu. Tsumaqala teras we anjeunna dawan Allah fal hukmu lillahil aliyyil kabir ari hukum pan kabehanana ge kagungan Allah ari katangtuan kabehanana kagungan Allah ari ponis jeung keputusan eta oge hakikatna nu saha apan kagungan Allah nu maha agung yakni la yusyriku khalqun fi hukmihi teu aya nu ngabarengan ka Allah dina nyiptakeun ya teu aya hiji makhluk pun nu ngabarengan ka Allah dina hukum-hukum Allah li annahul aliyyu fi uzmatihil kabir karena Allah nu maha luhur dina kaagunganana anu agung fi sultanihi dina karajaanana la syarika lahu fi mulkihi daya nu ngarencangan ka Allah mah dina karajaanana wa ataihi sareng dina paparina saha nu maparin kabehanana ge saha da Allah kusab kitu wala nadhira lahu min ibadihi teu aya nu bisa ngabandingan ka Allah ti hamba-hambana eueuh kabehanana rek saha aya nu bisa ngabandingan ka Allah moal aya wah tanaga dewek ceuk saha tanaga dewek eta watak si itu teh kade lain watak jalma iman mah lain kitu menang saha menang Allah nageningan bukti nanti urang ku Allah dikitukeunana kitu we geus tah eta teh dina ati mah kudu kitu fa fi dalili hadzal kalam wa fahmihi tah dina ngadalilan ieu da bahasan jeung mahamna minal khitabi tina ngahitab annal mu'minina kieu bae kesimpulanna ari sanyanyana jalma mukmin mah idza dzukirallahu bitauhid wal ifrad mun Gusti Allah disebut-sebutna teh tunggal we Allah mungkul gitu kan kalawan tauhidna jeung nyalira we Allah fi syai'in dina sagala rupa perkara ieu campur tangan nu sejen keur nu iman mah syarrahat suduruhum maka terbuka gitu wa abshana hasrahat suduruhum jembar hate-hatena wattasa'at qulubuhum jeung naon deui lega hatena wastabsyaru bi dzikrihi jalma iman mah baru ngeh ku disebut-sebut Allah wa tauhidi jeung tauhidna Allah. Wa idza dzukiratil wasaitu wal asbabu allati dunahu lamun disebut-sebut ayeuna cukang lantaranna jeung sabab-sababna anu salian Allah teh kumaha keur nu iman karihu dzalika teu sukaeun nah da geus yakin ieu mah panan ku Allah kabeh ge wasma'azat qulubuhum jeung lamun disebutkeun sababna teh eta teh jadi susah jeung bingung si hatena teh. Nah gitu cenah jadi teteg we atina ka saha ka Gusti Allah wa hadhihi tahiyate
alamatun sohihatun tanda-tanda nu bener fa'rifha pek kanyahukeun ku anjeun mingkol bika tina hate anjeun wa mingkol bi guerika jeung tina hate lian anjeun cing sok urang mun ditimbang-timbang hate urang teh ieu teh ka mana nah geuningan lamun gok jeung ieu meni amuk-amukan ku si anu lain hakikatna mah ku saha eta teh ku Gusti Allah nyaeta ieu mah ngamuk teh ngabejaan ngarah bener kitu lin hari kitu mah semet ngadidik ngan ulah tuluy we dibawa kana naon dibawa kana hate eta mah da kabeh ge sababna sabab eta kitu tah ieu pek pikiran jeung pelajari ku anjeun litastadilla biha ala haqiqati tauhid supaya anjeun bisa ngadalilan ku eta alamat-alamat anu bener teh kana benerna tauhid din fil qalbi dina ati wujudi khafi sirki fis sirri jeung wujudi khafi sirri atawa ngadalilan kana ayana kamusyrikan anu samar dina ati ingkung ta'arifan lamun teh mah anjeun teh jalma arif lamun urang jalma anu nyaho urang sok aya nyalahan berarti urang teh masih keneh naon ieu musyrik atuh kitu mah kitu intaha kitu wallahu a'lam bissawab mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barakallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tuturkeun heula ku sadayana ieu doa paragi husnul khatimah bismillahirrahmanirrahim Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin ya rabba kulli syai bi qudratika ala kulli syai ighfir li kulla syai wa la tas'alni
an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai' wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa sa'am bi fadlika wasi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fatah ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.